hasil ah. Bener kantong utah ya. Duitan dicokot ya kumaha. Teu. Siksahan teh sok kadekeun. Teu sumpah. Kadekeun kantong, kantong di sini bejakeun ka si Cecep. Teu kumaha. Bener di dieu. Ka mana mau tak? Eta erek ka saung, erek ka pauken, rek nagih ieu urut tebar, pare, sugan aya kitu. Ari uci rek ka mana? Rek ngurek ah. Rek ngurek, tuh sok ka belah dinya da keur ieu parena alus keneh. Ayo. Dan aya ah. Jika geuning si abahna oge meni sararapi kieu. Ka mananya si abah teh dikunci pantona oge. Jika nama si abah maker nyawer meureun aya panggilan. Neangan gantar ngalah aya babaeun balik kerek ngalah gedang. Ka mananya meni pangajul acan. Tinggalin sagala dikunci imah gimana ternyata wapi kayak di kantong usaha ieu nya aya kopian aya rokokan usaha ieu nya sila kitu tapi mah di itu si uci ngurek bawa udah balik usahanya Kantong ka mananya kantong? Da tadi mah di dieu kantong teh. Aduh, mangkaning loba duitna, aya duitna di dinya. Aduh. Kumaha nya? Asarieur. Moal kitu aya nu mangihan da tadi teh di dieu, bener di dieu, tah di dieu. Ka mana nya? Yakin ieu mah aya nu mangihan. Kalau teh hasil atuh aing mah teh teu hasil Bener kantong utah ya. Duitan dicokot ya kumaha. Siksahan teh sok kadekeun. Teu sumpah. Kadekeun kantong di sini bejakeun ka si Cecep. Teu kumaha. Bener di dieu. Ucil. Ngaku. Teu. Da keke dibikeun duitna ka maneh. Kayak dibejakeun sia ka si Suha. Baik ayo. Hayu lah urang ka si Suha. Maneh nyokot kantong utah balik. Uci nya kantong teh diteuneun di dinya teh. Nah, aku maneh dicokot. Ya Allah, nuha. Lain, daek naon? Nuha. Daek beunghar. naon atuh cenah ribut kieu eta aya naon atuh Lain. Udah teh mana? ninin kantong. Terus? Itu teh efek teh pauk ku si Ucil. ari mana gagabah teh puak-puak barang batur ayeuna mah keur mah hirup sangsara puak-pauk tu kapalang teuing ari ieu usaha ieu Iya. Gular di mana wae emang utak keur ka mana emang utak keur ka mana ieu teh tadina Nyokot gantar, rek Keur ngajul naon? gedang, rek ngajul gedang. gedang saha Gedang si bapak itulah pokokna mah. bauken Meureun ngaranna teh nyaho. sarua arek maling gedang beureunya Lain, eta Naon? mah rek dipatetoskeun jeung hutang. ieu patotoskeun jeung hutang mah kudu aja lemana atuh Yang gawe bae nama paneuri. emang boga hutang sabaraha si abah atuh Ting sabaraha lah da can dihitung-hitung. ka atuh mun lagi mah aja lemana patotoskeun jeung gedang mah sabaraha atuh barina Nah, oge ini mah kieu cep hampuranya. tah hampura kadinya tah Kecil hampura, urang geus tudang tuding. Jung dina naon teh ka kolot teh. tah kitu eta da kemana deui ieu Nya, pan gedang cokotan. hawa ka di alat can anu bogana cek abi oge Tong atunya, ini merek balik we da ieu kantong geus beunang deui. ieu kan enak urang lajo main bola di lapang rame yuk Iraha. ayeuna korek engkau kerek dagang can dagang manisan Herek dagang Ayo atunya. nganjuk kada ribut na we dagang moal